aya sahiji oge carita pantun atawa babat nu ngajentrekeun kasebut keuna inohong, munding laya di Kusuma. Lamun disebut putra Prabu Siliwangi asa piraku, sabab zamana kangoraan teuing. Mundi ing laya hadi Kusuma, sahiji ngaran nu ngabogaan makna filosofis, saurang nu geus mampu nyuhun kaluhuran ngeunaan kamaotan, satara jeung endahna kembang, mangrupakeun konotasi ti, saurang nu geus mampu ngawasaan hawa nafsuna bari mohokeun, ninggalkeun hal ihwal kadunyaan, identik jeung utusan Sang Pencipta. Dina sanggeusna maot biasana asup ka jagat jabaning langit, sahing jagat di luar alam semesta, nyimpu di sisi Sang Hyang Tunggal, tangtu figur ieu lain jelma sambarangan. Jagat jabaning langit mangrupakan mandala ageng, dina istilah urang kanekes disebut buana nyincung, tempat linggihna Sang Luhung nu Maha Agung, Sang Hyang Tunggal. Ina istilah ngaran-ngaran zat Sang Maha Pencipta saperti anu kasebutkeun di luhur, mereukeun tatanda yen urang Sunda ti mimiti masa nirleka geus ngagem pahang monoteisme nyaeta hiji Sang Maha Kawasa jeung nu Maha nyiptakeun sakumaha digambarkeun dina pantun Bogor. Nyai yen yana anu muhung di ayana, aya tanpa rupa aya tanpa waruga, hanteu ka amba-amba acan, tapi wasa Maha Kawasa di sagala karepinyana. Itu deui dina mantra nu disebut Sahadat Pajajaran, disebutkeun sifat-sifatna, nyaeta Hyang Tunggal Tatwa Panganjali, nawandawa di jagat kabeh alam sakabeh, halang ieu di saniskara, kumtatia ahung. Petik 2, Sang Hyang Agung nu Maha Esa, anjeunna nu sabenerna sang, nu wajib disembah, teu putraan teu ngabogaan dulur, teu ngabogaan balat di jagat raya jeung di alam ieu, nu pangunggulna dina sagalana. Ta eta sang sejati, ahung. Ngan anjeunna urang Sunda nyembah jeung nyuhunkeun pitulung, sabab manhinyana lah nu kagungan kabeneran sajati jeung hakiki. Dina kaayan tunggalna, Sang Hyang Rumuhung nu meresakeun. Dibantuan ku para Sang Hyang, saperti Sang Hyang Menang, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Guru Hyang Tunggal Guru Hyang Tunggal, Sang Hyang Kala, Sang Hyang Guru Bumi Sang Hyang Ambu Sri Rumiang Jati, Sunan Ambu jeung para Sang Hyang nu sejenna, sakumaha tugas jeung kakawasaan masing-masing di jagat jeung alam semesta. Sang Hyang nu ngawasaan kapasrahan dina lalampahan kahirupan manusa nyaeta Sang Hyang Kala, lazim disebut Dewa Papasten, Dewa Kapastian, nu ngawasaan Sang Waktu. Secara historis jeung kronologisna urutan agama-agama di dunya dimimitian ti Sindu gelombang Hindu nu laju mucunghul agama Buddha nu dibawa ku Siddhartha Gautama. Sanggeusna Buddha mucunghul agama Abrahamik atawa agama katurunan ti Nabi Ibrahim, Braham gelombang Brahma, nyaeta Yahudi, Kristen, jeung Islam. Dina kapercayaan agama Sindu purba konsep katuhanan ngabogaan sifat monoteistik percaya ka Sang Maha Kawasa nu Maha Esa nu disebut Atman atawa Brahman, di mana sakumna dewa nu aya di alam semesta tunduk ka Brahman atawa Sang Maha Kawasa. Dina terminologi Hindu, Sang Maha Kawasa nu Maha Esa aya di posisi puncak ti 7 cakra nu ngabogaan simbol warna bodas jeung seratan atawa sora OM-K2 ngagunakaun huruf kapital, mangrupakeun simbol Sang Maha Kawasa dina agama Sindu atawa Hindu. Dina mekarna agama Sindu nu ngayakinan yen Sang Maha Kawasa dina lalampahan di alam semesta nujul ka para dewa nu ngabogaan tugas pikeun ngalaksanakeun parentah ti Sang Maha Kawasa. Kocap dewa dina basa Indonesia muasalna ti kecap dewa atawa daiwa, basa Sanskerta nu asalna ti kocap diu, basa India Iran nu asalna ti kocap deiwos atawa deiwos, basa Proto-Hindia Eropa
mangrupakan turunan tina kocap diu atawa diu nu ngabogaan makna langit, surga, cahaya, atawa mencerang. Kocap dewa dina basa Inggris deity asalna tina deite, basa Prancis pertengahan, anu asalna tina kocap deus, basa Latin, nu asalna tina devos atawa deivos, basa Latin kuno, nu asalna tina deivos, basa Proto-Italia. Nu akhirna ngabogaan akar sarupa jeung kecap, dewa, dina basa Indonesia. Nyaeta kocap diu atawa diu dina basa Proto-India Eropa. Dewa dina terminologi Sindu atawa Hindu nyaeta makhluk nu ditugaskan ku Sang Maha Kawasa anu asalna tina cahaya atawa diciptakan tina cahaya. Dina terminologi Islam dewa ngabogaan kamiripan fungsi jeung makhluk ciptaan Sang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nu diciptakan tina cahaya nyaeta malaikat. Sang Maha Kawasa marentahkeun ka para dewa napikeun ngajaga alam semesta jeung sarusina. Dina terminologi Hindu dikawano ayana 3 dewa nyaeta Dewa Brahma ngabogaan tugas nyiptakan sagalana nanaon diperlukan. Dewa Wisnu ngabogaan tugas ngalindungan jeung ngarawat sistem alam semesta. Nu pangakhirna nyaeta Dewa Siwa nu ngabogaan tugas ngancurkeun atawa ngalebur sagalana nu geus usang balik deui ka asalna. Sacara simbolis katilu dewa eta aya hubunganna jeung diperlukeun dina sistem alam semesta pikeun ngajaga keseimbangannya contona dina awak urang sorangan dibutuhkeun sistem paleburan, pencipta, jeung pamiara. Daharan nu urang dahar perlu dilebur ku enzim pangancur dibalikeun deui ka asalna zat-zat nu dibutuhkeun ku jalma. Sanggeusna lebur balik ka asalna zat-zat nu disebutkeun tadi jadi energi dina awak maka sistem kaciptaanna nu ngabogaan peranan. Ku kituna tangtu sakabeh sistem eta kudu kapiara sacara hadis supaya awak urang jalan sacara normal, sehat. Sistem pamiaraan ieu nu ngabogaan fungsi. Tatanan sistem alam semesta ieu disimpulkeun dina bentuk 3 dewa Trimurti, nyaeta Siwa dewa panglebur, Brahma dewa panyipta, jeung Wisnu dewa pamiara. Elwi elwangan kurang tina beuhan, tabepun.